walamu annama amwalukum fitnah sing nyaraho marana kabeh horeng harta teh pasti jasa jadi fitnah. Fitnah teh lain sakadar fitnah horenganan jadi siksa jaga di akhirat. Padahal mawa anallaha indahu ajrun azim. Di Gusti Allah teh aya ganjaran nu pohara. Tapi terabaikan ganjaran urang mah daekan keneh hianat ka Gusti Allah. Hakikatna mah jelema nu keur ngumbah motor ninggalkeun salat eta teh keur nambayan seuneu jahanam. Khianat ka Allah. Masyaallah karim. Tarajol bae aya di naka motor anyar heeh. Kada meulina. Aduh yang tanyakeun meulina naon gitu. Coba kula hayang minjem dekat lah rusak. Minjem bisa ke sia ngagantian teu bisa. Cakolot ge teu meunang cenah gitu. Ah, di kakak minjem bae ge. Ieu lah. Engko kana manggeus pakana mah masing-masing bae ku ari mah sia boga aing mah nginjem, aing boga sia ulah nginjem ka aing. Tapi kakak mah kakak bae sia anjing aing kakak di. Ngan urusanana mun sia boga aing mah nginjem, aing boga sia ulah nginjem. Ngan sokana mah sebab ieu mah harta kesayangan. Pisah geus antara adi jeung kakak hanya sekedar harta. Motor deleutik. Annama amwalukum fitnah. Yo, ngomong geus adina ka itu. Aing mau boga kakak boga motor ge ibarat nu bonceng ge aing macan nyorang heuleuh ge hampir teu meunang. Heuleuh aing hampir teu meunang, kakak aing teh ku galedeg gitu. Mulai geus tah. Bacakeun ku urang walamu annama amwalukum fitnah. Fitnah horenganan. Geus nyana tinggaleun salat kabelah dina retak antara kekeluargaan kakak jeung adi hanya karena motor. Di akhirat geus jelas bakal dikulub di neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, fitnah eta sakadar motor doang. Ho. Adina matok tanah belah di ieu hasil paroid kakana datang. Sia ulah sok sangeunah-ngeunahna bae. Sagala paroid sagala naon aing ieu kakak sia. Gas kadekeun surat kabeh ku aing. Eueuh bapak eta kudu ka anak kudu pang gede kabeh ge sia kudu kubaca aing. Je kak ulah kos kitu aing ngaji mah pang kudu babagi cara babagi semantak ngajina kudu sing bener kaki Golkar sia ulah kaki sembarangan ada kan suratna fitnah harta cokot ku kakana geus kumaha aing bae ngajual aing ngameteran aing sia mah sakumaha aing bae geus pokona kak kakak sia ngomong segala rupa geus aing yes, tinggal adina bae nu teu kabagian da kabeh nu jangga bae datang kan guys. Ieu urang kumaha cenah pancena urang boga tinggal di kol tapi urang nyana mah tuh geus meuli motor geus meuli mobil. Bejana cenah geus ngajual deui pan urang mah teh heuh nya kumaha ieu. Urang beuleum bayu. Ngan bisa da sakitu doang ngap bae. Lah aing mah pokona satungtung nyana nacan mere aing mah nya moal ka nyana. Disabai mah teh hayang. Fitnah annama amwalukum fitnah. Lain saeutik eta nu kos kitu teh teu kudu jauh-jauh urang neangan di pasar Kemis ka pondok ambual aya. Loba jasa teh nu kos karana itu. Bojong mah mau bojong mah biang keladina teh dia. Terus ka belah ditu ka belah. Anu aman teh ngan di Cilongok doang. Annama amwalukum fitnah. Nah, loba jasa jelema anu ninggalkeun salat ku gara-gara motor jeung mobil jeung tanah. Loba jasa jelema anu teu wau jeung dulurna gara-gara harta. Loba jasa jelema anu retak jeung anak sangkilang jeung anak ge gara-gara harta. Masyaallah jeung anak bae ge pasini jeung anak. Pasini ieu lah harta. Masyaallah karim. Eta keur carita halayak rame ku ari mah kiai gara-gara cinta harta. Anu tadina nyana jadi kiai umat kiai ku ari mah jadi kiai kelompok. Lantaran jadi kiai kelompok atuh hukumna ge hukum anu remeng-remeng. Lah ieu kiai hanya untuk sekedar secuil harta nyana geus jual hukum ieu khianat terhadap Allah jeung Rasul. Ambalaya kiai pengkhianat. Bacakeun da ka kiai eta celina cekel huluna wa'lamu annama amwalakum caknya emang kayak juri kan tadal ya jurinya gede di sini sia
aju sia kitu deui pacar mah dititah ku aing bae anjeun mah ribut bae sia jeung kiai Masya Allah nu kamari mah urang ngeunaheun jasa ngadengen nasihat kiai eta barang ku ari geus kagelo ka pamarentah ko haju teu ngeunaheun didengen Masya Allah horenganan di jero hatena hanya untuk seceuwil harta innama amwalukum fitnah baheula urang lamun ngadengekeun nasihat-nasihat NU ngeunaheun jasa Kiai Gus Dur nganasihatan nikmat Kiai Hasyim Muzadi walaupun nyana aya terkontaminasi ka belah dieu mah tetep bae jadi ngeunaheun urang ngadengekeun Kiai Sahal mah pun ngeunaheun komo ka belah ditu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mah pohara jasa jeung Kiai Haji Abdul Hamid ngeunaheun coba NU nu kuari dengekeun ku Celisia dengekeun ku Celisia emang kieu lain NU aing NU sebenarnya ngan kuari keluar segedeung kayak asup deui ke mah teu dari kadengina kunaon sebab amwal urang nu kamari ieu mah urang ngadenge Habib Rizik teh teu ngeunaheun bualak jasa urang ngadenge Habib Rizik jelengeng tapi dengan keikhlasan hatina jelema kabeh tertarik sebab lamun dibere duit kana hayang sabaraha miliar teu hayang berarti lain demi harta ngeunaheun dituturkeun galak digal galak ngeunaheun tapi lamun kiai saudara-saudara ini macamnya iya di jero harta eta teh ngeunaheun Masya Allah tapi tetap urang NU mah NU bae maksudna perkunutan perusolian eta geus sia maju keluar ti NU aju teu kunut deui geus kiai ge cenah keluar ti NU urang ulah kunut ulah usoli belah dituna geus salat zuhur 2 rakaat bae subuh geus bisa ditiir-tiir tah fokus kitu mah Syiah ya ge ulah paham Sunni mah tetep bae eta mah eta bangana oknumna kan NU mah NU na bae oknumna mah atuh urusan nyana ngan kuari ngadengekeun Kiai NU teu ngarenah Kiai NU anu terlibat ai Kiai NU nu teu atuh henteu Kiai NU dengekeun teu terlibat tetep bae ngeunaheun cekas perasaan lamun geus aya Kiai NU nu terlibat geus teu ngeunaheun perebut NKRI atuh perebut NKRI ja atuh bupati nyaritekeun NKRI NU nyaritekeun NKRI ja atuh ieu ge anu endek kitu naon ngaranna numpaskeun kebatilan NKRI atuh urang ge sarua bae NKRI ja urang bangsa Indonesia ieu perebut NKRI ja cek urang mah ya perebut ieu mah nu menang mana meureun perebut NKRI itu paruguh karuh hati-hati ini NKRI jangan dong sarua hati-hati demi NKRI urang namun kieu bae isi jelema perebut NKRI apa dibere bae kitu ieu NKRI ieu nah cara NU kan dibere teh duit NKRI ini NKRI oh iya sirana siratu Malik Pendil tinggal satu saya mau nyaho lah kita mah kerja ngeleutik gitu sirana siratu tapi itu gede itu faedahna nah wa'lamu annama amwalukum fitnah urang jeung ngajabarkeun tentang harta fitnah teh timimiti urusan leutik di keluarga leutik jadi hancur naik kagede kendaraan motor teu salat teu puasa gara-gara harta hancur kemudian kuari mangarebet ka dulur-dulurna hanya demi keutuhan harta cinta harta retak jeung dulur-dulurna bahkan kuari mah jeung tatangga-tatanggana naik kuari mah boga mobil mobil lagi geus teu meunang dideuleu-deuleu acan bahkan kacana geus lamun liwat ditutupan bae fitnah ieu hanya sekedar harta tapi jadi fitnah kuari jabatanana geus naik deui jadi fitnah annama amwalukum fitnah ngemantak ketika aya jelema sugih kemudian diaromokeun ku batur atuh urang bacakeun bae ayat ieu bener ayat berarti annama amwalukum fitnah selain sakadar fitnah heureuyan di dunia berlanjut ke akhirat siksaeun Allah annama amwalukum wa auladukum fitnah
Horenganan kudu dikajahokeun bahwasannya anak teh horeng fitnah demi anak. Urang ribut jeung tatangga demi anak. Urang ngajual segala rupa hanya sekedar anak doang. Demi anak kebelaan anak di penjara lantaran teu beres anakna teh. Jadi fitnah malulu geus fitnah. Wah, geus abalayah jasa fitnah. Anak ku karunya-karunyana ka anak dibelaan ku urang salat nanti. Anak jeri keleutik kene. Saya ulah jeri. Jangan abah ieu nonton TV nak. Ayo nak tuh setes. Ceurik rada leutik. Tuh bagus. Anak nama geus ulin teu nonton TV kolot mah terus we kieu. Tadi mah ngasuh anak. Anak bagus ulin nu lain deui nya mah di dinya teh. Eureun ceurikna ge. Kolot teh kieu digedean deui make remote. Bangunna surat suling na ngeunah mah. Digedean. Joget deh di dinya. Fitnah anak. Ya Allah ya Rabbi ieu anak teh ya. Terus bae ngahalangan kana salat, ngahalangan ngakomo datang ka kieu mah. Aing geus kolot. Erta aing ja aya. Beneran gua ari keur dijual, aing mah nyaho ieu. Datang nyaho moal ka taun hareup geus lain deui rasaan. Tah ieu duit bisa miliar tah los 500 ku sia bagikeun. Nu 500, nah ieu ku aing di ka masjid kan mumpung aing masih hirup. Bah. Cak anak, kira-kira bah. Abah boga otak tante. Anak si aldas. Emang benar. Bah, atuh batur. Otak abah coba pasang. Kami kan anak ieu. Ayo masjid makan loba nu tanggung jawab. Masjid mah tah mah urusanna urusan kabehan. Moal aya nu teu anggeus masjid mah. Tapi kan anak mah lamun sararusa aya batur anu peduli ka anak abah. Gimana abah kudu dinasihatan ku kula. Aju kudu kumaha tuh ieu? Geus ka masjid mah cukup 10 20 bae bah. Geus bagikeun di jeung anak mumpung hari ruk kene anak jadi senang. Atuh kumaha sia bae. Kitu atuh. Geus, bari bah 50 juta ieu nya jaga masjidnya. Kula nu dimikeunna. Geus atuh kumaha sia bae. Dimikeun we 10. Di depan kieu nyahoan nyaho engge. Aya nu kos kitu aya. Geus ulah hudang sia, hudang ka nyahoan. Bapana laporan buku ka aing. Kasia ka kieu teh sabaraha eta jang masjid 10. 10. Nu bener saya kieu. Iya tuh 10. Masyaallah. Pan bangun kaget amat mah haji mah henteu sih teu kurang. Henteu teh ibah yang nyawa bae kulo. Jadi diberena 50 sakieu teh. 50. Geus lah ulah loba omong jilah geus ya ganjaran Mang Haji mah geus bae atuh 10 teh. Ya, en kitu sakieu. Dek 500 juta dihalangan ku anak. Wa'lamu annama auladukum fitnah. Dek diajak ka sorga anak. Lamun 500 juta di ka masjidkeun di akhirat nyana dipanggil karena masjid teh selesai ku 500 juta harta bapana sahanunya cak bapana teh beuh Gusti manya kula ieu ka sorga sosoranganan pan kula teh boga anak kula nu baheula ngadukung teh wayahna bae Gusti pangnyalametkeun sahanunya lamun di akhirat anakna haju salamet dulu ieu lain pan bapana ge ti kerlek nu tadina endeu ka sorga teh lantaran loba kasalahan nah ieu wayahna ka neraka heula mun teh mah cak malaikat harita teh jadi 500 teh jadi ka neraka pan dipanggil anak teh gara-gara dia goblok dia tah emang dia mah tolol dia mah tungtu nama dia bae itu salah fitnah. Masya Allah loba jasa nu ngajual harta demi anak tapi terabaikan agama mah bahkan imah ge dijual demi anak tapi hukum Allah terabaikan pengkhianat Allah horeng anak. Masya Allah karim timimiti leutik datang ke gede urusan anak. Nah jadi kalang dada bapana jadi kalang dada anakna terus bae dibela walaupun salah fitnah. Numantak aya hiji waliullah anu keur nikmat jasa ibadah ka Gusti Allah lantaran dibukakeun hijab
tiba-tiba nyana kuari tengenaheun kalazatan ibadah. Pan ibadah teh lain sakadar Allahu Akbar, tapi aya nu nempel nu hese dicaritakeunana lazat eta mah hese dicaritakeun eta mah urusan lazat. Sebab naon? Sebab moal bisa dibentangkeun teh rasa. Ni para waliullah nu geus boga rasa masyaallah nyana termenung sabulan 2 bulan geus sataun kalazatan ibadah teh eueuh Gusti ieu teh aya naon Gusti masyaallah ditapakuran tentang dahar ja biasa tentang minum ja biasa tentang pake ja biasa tentang muasyarah ngaji ja biasa tapi geuninganan kalazatan tafakur teh jeung ibadah eueuh aya naon Gusti ngadoa tengah beuting ya Allah ya Rabb naon anu bakal jadi ngahalangan kana kalazatan abdi cabut ku Gusti. Andai kata harta abdi ngahalangan kalazatan ibadah abdi cabut rela abdi mah leuwih harta tuntaskeun kabeh asal abdi nikmat ka Gusti. Andai kata baju-baju ieu ngahalangan beakeun kabeh abdi mah rela sataranjang nu penting boga lazat. Andai kata pamajikan abdi Gusti nggak halangan karena kalazatan abdi ganti pemajikan siapa asal kos gitu be ajuba aja hayang ganti buru ente cenah yang ganti menambah doang Masya Allah andai kata Gusti anak abdi nggak halangan karena kalazatan abdi ka Gusti cabut anak abdi seketika eta dihandap lantaran imananya di amkah makan tingkat nyana air 3 ear dihandap careuri kabeh aya naon eta barang di dieu horeng anakna ragag ganda anakna ragag begitu ragag anakna kabeh dihandap teh carerik nyana ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin kadang ku pamajikan anak ragag alhamdulillah geus urang urusan bae maneh mah teu nyaho naon aya rahasia di hate kakak lain kitu atuh batur bae ge deuleu anak urang ragag ceurik ieu mah alhamdulillah teung-teung nu teu nyaho mah kan nyebutna teung-teungeun sakumaha tadi anak kolot endek sedekah 500 juta anak pan ngana sehatan ka bapa teung-teung tapi lamun bapa ada teger harta-harta aing anu dikagunakeun aing di akhirat sia aing deuk salamet aing ku aing bae eta ngaranna teger kolot ieu mah lain atuh kumaha sia bae aing deuk nuturkeun sia bae jadi sia anak nu panggedean cikal sia nya licik nya nakal sia pan di alem pan di jojo aing geus teu bisa kumaha ku sia mah ulah datang ka kitu da kolot ka anak nah ieu beres caritana di urusan salat penting Allahu Akbar lazat datang deui horenganan salila sataun lantaran indungna yakni pamajikanana ieu boga anak luar biasa anak pikareseupeunana kunyana sok digendong sok asup hate sok diome asup hate padahal anak lain hiji kahiji kadua katilu biasa bae nu ieu mah asup hate ayalah cinta terhadap anak sehingga cinta ka anak ngahalangan cinta ka Allah asal aya kadua cinta salianti Allah moal ngeunaheun ibadah mah urang cinta ka pamajikan salat moal ngeunaheun urang cinta ka anak salat moal ngeunaheun cinta ka motor salat moal ngeunaheun jeung naon nu dipake ka cinta aya di hate urang setar salat Allahu Akbar resep urang ka motor keur salat aya tidak keur salat resep ka sawah-sawah aya. Urang keur salat resep ka mobil aya. Urang keur salat resep ka urang Karawang atuh aya ngagitek-gitek teh. Allah leungi kahalangan ku karesep kadua ti Allah. Ieu geus sarua anak biasa bae urang tapi ulah asup hate. Ulah ngelekeun ka cinta urang ka Allah sehingga urang daek ngorbankeun salat hukum-hukum Allah demi anak silakan tama kan fitnah ngaranna malah mah kurang giwir aing resep ka sia kulantaran resep ka sia supaya sia selamat cekel ceulina bareng jeung abah ka masjid sia
ayo tak eta karak mantap pokoknya gitu cicing sia di dia ayo salat jeung abah Allahu akbar menang sampai 2 pae cekel deui abah mah moal ka sia bae heula cak anakna kok kiamat sih abah boga kepentingan ceng ilu ka kepentingan abah tuh goblok sia geus sia sing istiqomah ulah nurutan abah jiban jadi kieu nya cak anak teh kabalinger ya abah ieu jadi abah naon kolot anak teh neuleuh abah abahna istiqomah atuh sakali 2 kali galak ka dituna menutur tuh mantak anak daek nonton TV ge atuh emang kolot teh sok kieu bae di TV eta lah permasalahan komo aja kieu bae abah eta seuli sorangan tolong atuh anakna mah leuwih timatan abah atuh masya Allah kolot kencing berdiri anak kencing hiber itu baik geus leuwih ti lari deh guys nah iyalah horenganan harta jeung anak teh jadi fitnah anu ngahalangan tina berbagai urusan akhirat padahal mawaan Allah sing sanyana Gusti Allah indahu ajrun azim di Gusti Allah teh aya ganjaran anu pohara tetapi kadang-kadang ajrun azim yakni ieu ganjaran teh surga ele ku harta ele ku anak lain tah harta jeung anak dibawa jangan luruskeun ka surga endahan jadi ngahalangan surga nu mantap fala tafutuhu ulah are katinggalieun anjeun ganjaran anu gede ku gara-gara ngajagaan harta urang tinggalieun surga ku ngajagaan anak urang cinta ka anak urang tinggalieun surga ku hianat ka Allah jeung ka Rasulullah demi harta demi anak urang teh meunang nangan sakadar neraka naudzubillah min zalik wa min zalik mantap dipermasalahkeun tah di ilmu thariqah mah kuari urang teu boga pamajikan encan boga kemudian urang kuari salat bae lamun dipikir mah mun dipikir urang teh lamun imkan nikah sanajan resep jasa kana salat maningan nikah bae lantaran dina nikah mah aya kelanjutan turunan berarti hifdzun nasal engke urang boga anak lamun nikah mah ku aya anak engke bisa ngamajukeun agama jeung nagara jeung bangsa lanjutlah urusan kekhalifahan cak pikir tapi lamun cek ahli tasawuf mah perbandingkeun ku ente antara resep salat jeung nikah ternyata horenganan ieu teh salat mah bakal ngahasilkeun kana ganjaran secara mutlak adituna surga ari kawin mangke bakal boga anak teh kapan kudu dinapakahan berarti kan orang kudu dagang ya usaha menghasilkan harta demi anak sedangkan cak Al-Quran wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah dengan kawin boga anak jadi fitnah dengan kawin boga anak orang usaha orang teh tangke harta jadi fitnah berarti ieu harta jeung anak teh jadi fitnah nu gara-gara orang nikah teh bisa ngahalangan ka surga tuh nu mantap cak anu can nikah hadena aing mah can nikah emang kunaon ge da kade-kade itu arembungeun atuh siapa lain berat ka salat berarti tah loba nu embungeun tah aku dipandian ku 7 kembang indah itu mah kos gitu aduh nah ieu nu mantap sing hade nikah bakal ngahalangan akhirat apa henteu ieu nikah perhitungkeun itulah antara fikih jeung tasawuf beda pandangan sing hade namun bakal nimbulkeun ngahalangan surga ulah nikah mentak istikharah timbul istikharah padahal nikah mah dititah ku Kangjeng Nabi tapi disunahkeun istikharah
naon ieu? Ieu bakal ngahalangan surga pan teh sih. Tuh. Aya tilu awewe ieu sabenerna mah ieu nu paling resep. Ieu mah kadua, ieu mah katilu. Ieu nikah dititahkan ku Kangjeng Rasul pangkihuma tobalakum geus teu kudu diistikharah aja urang ngalaksanakeun parentah lain etana, tapi ngahalangan ka surga apa henteu? Istikharah. Allahu akbar. Beres. Allahumma inni astaghfiruk. Dan lain-lain sebagai Allahumma in kunta ta'lamu anna hadza sarwiti bindanu khairan li di dunia ya wa akhirati. Papal ya. Beres. Tapi lamun teu bagus Gusti jauhkeun. Eta kan ngara istikharah. Tina tilu nu mana ieu? Timbul nu ieu hasil istikharah mal mislet. Mal mislet. Ieu hasil istikharah sebab minta petunjuk ke Allah. Urangna minta ridho Allah supaya surga ulah kehalangan dibere. Ainu resepna mah kanu ieu kadua katilu ainu timbul nu ieu deui anu aing kurang ngerseh heran aing ge diisi horohan teh aing ka dieu timbul ka dieu timbul nu ieu deui sedengkeun aing resepna kanu ieu sebab geulis aya di dieu jangkung aya di dieu lenggik aya di dieu pinter aya di dieu jas sabenerna mah cek zahir mah ieu tapi isi horor nu ieu deui nu aing rada amper kurang naik lah guys aing mah nekat milih sesuai jeung istikharah ajeun coba kumaha engkena dek dipasrahkeun ke Gusti Allah pilih lah nu ieu tek nu kurang resep teh bener barang dirasakeun hiji pamajikan sopan biasa hasil istikharah kedua ditinggalkan ke masjid ngaji bangun sabar baik urang ninggalkeun aja teu pati resep tenang aduh kita ya ku babaturan siapa bangun tenang amat ka mana ge naon nu pake kemlang lain sugan pamajikan sanu daekeun eta mah keur sompra bae geus kitu deui mah keur carita aja tenang guys kuari aya jelema lah geus teu kudu istikharah aing bogoh aya awe tilu aing bogoh nu ieu bae geus pokona sesuai jeung kabogoh syahwat aing kitu hawa aing kahayang aing resep kanu ieu da aing dipaksa-paksakeun kanu ieu jeung kanu ieu kurang ieu nu resep aing mah ieu geus teu kudu istikharah ieu bae masalah tuh jaman sia-sia nu di rumah tangga kawin tak kakarak saminggu kawin geus kieu bari tungtung masjid. Sia kunaon bangun ngalamun bae. Lah loba omong. Yang kumaha sih? Majikan marah bae. Manya ieu mah atuh euy, kadang saminggu mah ke honeymoon kene. Sia kadang kuduna mah geus kitu, tapi kieu kaayaanana. Atuh pugu baca saksia eta keur pilihan sia atuh jak kurang kumaha tapi madu masyaallah ka aing teh galak biasa masyaallah teu meunang salah saeutik atuh ya balik aing ke heulenan ye ngan atuh kieu bae rarasaan teh kuduna makan keur indehoy ai kuari jadi kieu balik aing mah pamajikanana geus jubras-jubris badan Masya Allah terus dirasakan ke hade saminggu, ke ribut saminggu, ke hade. Lah mun geus boga kahayang teu meunang diengkekeun. Mun geus boga kahayang diengkekeun sapoe bae, ngagilek mah sebulan. Ya Allah, ya Rabbi. Iyalah cantik bahkan hati gitu kos. Masyaallah. Nah, terus dirasakeun. Aya anakan mah anakan biasa. Disebut da awet raje. Jadi teu halangan nih keanakan mah anakan biasa. Ngan teu tentrem kan ibadah kos kitu. Teu tentrem kan. Masyaallah nyana tah ngobrol tah jeung anu ieu teh ieu nu boga pamajikan anu nang istikharah. Isi aku bae rumah tangga sih. Jijai mah masalah. Sugan da ribut teu pernah mah ribut. Kan naon tuh diributkeun. Ayo bang isi aku bang. Aing mah puguh ieu kieu rumah tangga aing masyaallah ribut. Atuh jasa cak aing mah harta aya di sia, geulis aya di sia, kasep aya di sia, pinter kok ribut bae sih. Teu karti. Sia aing mah teu pernah aya ribut-ribut.
aing mah ka imah pamajikan ngabagyakeun malam-malam mun aya tatangga riungan dijurungkeun untuk ngariung ka ditu tuh cacampuran terus ka belah dieuna lamun aya nu zarah-zarah malah macak pamajikan geus ka ditu zarah ugeun nek miluh teu atuh ndek miluh teh naon teu kumaha teh kan nginaeun kos kitu mah tah kadang-kadang lamun aing teu boga duit kadang-kadang nanya kakak emang teu ngarokok teu boga duit henteu ieu tah geus ieu selalu ngomong aing ceuli aing rawing ieu aing ada geus aing hiri aing mah boro-boro dibere ku pamajikan nu aing ge leungit mah lulu tuh kan ieu kan indah aja saeta hasil isi horo ngaranna beda hasil isi horo mah kan sia bagona keur ieu teh lain hayang kono gelis aing ge boga ka boga teh kan 3 nu panggelis temen itu tuh pinter geulis ngan aing isi horo nu timbul nu ieu deui aing mah percayaan ka Allah mere petunjuk daripada nang kahayang aing bener sia emang sia teh isi horo aing henteu lantaran nyana geus I love you deui ka aing oh budak wow WA anak ge I love you you siapa tah badak akibatna kos kitu tah ya aing geus aing puyeng ieu aing geus pan anak jeung aing ge bogoh keneh sebenarnya mah aing teh geus ieu kos kieu ieu geus rasakeun ku sia malah mah aing kuring geus dek musyawarah deui cek pamajikan teh ka lamun dek misah titah milih tanah nu itu aya atuh nu dek di kakak gawe deuk lah kubangeunahna bae cek nya teh ajeun ke jangan ngabangunna kumaha ngabangunna cek pamajikan teh gampang ya emas geus aya tah 100 gram jadi duit aya cek nya teh atuh urang babarengan bae aing tararis gadengnya sia asana indah teh aing asana hirup asa di neraka jahanam hasil isi horo ladak ulah datang kata isi horo Masya Allah karim nah petunjuk ti Allah nah iyalah urang teh ya dibere kejelasan ku Gusti Allah hati-hati harta fitnah anak fitnah sampai ka ngahalangan surga sebab urang jadi pengkhianat Allah pengkhianat Rasulullah yakni praktekna demi harta Allah terabaikan demi harta Rasul terabaikan demi harta demi anak Allah jeung Rasul terhianati padahal Allah boga ajrun azim yakni ganjaran kunaon lain diraih ganjaran hanya demi harta jeung anak anu ngan sakadar di dunia doang cilaka ieu fitnah nah jang urang kuari urang introspeksi datang ka imah nya besi aing ye nu kabawa ku harta ulah urang dibawa ku harta tapi harta urang gunakeun make petunjuk urang goblok sia harta ngatur-ngatur aing kudu anu sia awas ya ku aing endek ditasarufkeun ku aing sia ka jalan Allah anak ngahalangan aing bae nurut ka aing geus terus teu nurut ka aing awas ya kuduna kitu ka anak teh mondok sia bah mondok mah tinggalin zaman sia nurut sia hayu teu nurut geus ulah balik sia ka dieu tapi disungut doa ulah haju teriak mondok sia edek sia ka Gunung Karang dilegag baung sia ka dieu ulah haju beneran ka anak mah lipat mondok bah mana emang mondok bah sia aing neuleuh tuh nu sarakola geus paehna bapak eueuh nu nyalakeun anak kabeh ge ngan syukur ngamang ka kuburan doang perebut harta tapi tuh deuleuh si anu tuh nu anakna mondok nyanana nyalateun aju nyanana tahlil maca Quran pan abah teh geus di jero kuburan mah butuh kana doa kadahanan ku batur atuh anak-anak heulanan geus mondok sia mun teu mondok geus ku aing sia awas maksudnya awas orang aing kawin dai geus sia sia bapak kos kitu amat bejakeun ka sia bejakeun lamun sia teh mondok abah kawin dai kan nyana bebe jabah emang abah lamun kula teu mondok kawin deh mangkana mondok sia daripada emang ke dicandung mondok sia diaturkeun ku emak sia mah garelo jasa sih otak teh pararayah jasa itu kok malah mana yang sak mana sakolakeun we sakolakeun candung sia koe pokona mondok mana ge mal kok ngomong ya sia marondok kabeh emang abah sia nyandung
aing teu hayang dicandung monok mage milu monok kan geunaheun urang atuh jadi lalakina para rakyat jasa dunia mah lulu dunia. Nah ieu ulah terlalu nganggap kana dunia jacak Allah ya urang kan keur ngaji urang seakan-akan bangun keur lalagan lain ieu keur mukalamah jeung Allah urang keur dieusian set ka jero hate tuh kula mangan sakadar alat doang memeh kula abah kula memeh abah kula abahna deui terus alat doang ya sampaikan wa'lamu hei urang Cikupa urang Bojong urang Belaraja urang Sepatan anu halal hadir di dieu kabeh sing nyarah hosararia kabehnya wa'lamu tah wa'lamu atuh dibahasa urangkeun mah kos kitu mentak aing membungkat TV ge aing mah bahasana kos kitu menya di TV anu kos kitu nya ki ucing ngamuk cenah di TV teu pantes aing mah kudu aya di TV jas hai dalur kabehan ya urang mana bae nu araya di dieu wa'lamu cak Allah sing nyanaos sia Allah yang bogana ieu annama amwalukum saenyana sepeda sia motor sia tanah sia imah sia kabeh perusahaan sia wa auladakum jeung incu sia anak sia kabeh fitnah nu ngalangan kana sorga tuh sanjana deui wa anallahu indahu ajrun alim Allah ngabogaan ganjaran yane sorga pilih ku sia cinta harta ulah hianat ka Allah jeung ka Rasulullah lamun sia cinta harta sampai hianat sia moal meunang ajrun adim la syai'a minal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti dia salibah kuliah jadi geus aya rumus madak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna kadinya moal kacaletot kajen gugu bage ari ieu cenah aya adat surna muka dulu ku mata mah aya nu teu kadeuleu atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Samsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah ta eta kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting ta eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cak modar geus lah isuk-isuk ge deuk modar ta ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh ta eta nu diajina naon eta tahzib nomor kadua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib kudu kitab ulang bantek ieu anu salamet tidak al makhluk bidolalatil falasifah didinya ayat tah qala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kene kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur kene okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigrok berarti bimana kullu atau bimana jami'u eta ge sarua adat sur kene berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiyah salibah kuliah geus beunang tak ku santri ji jeunya bari unggut-unggutan pan santri bener tanya kondisi kuna saya unggut-unggutan puyang jaga ngarti kos kitu tah ngaji mah jadi dimu produk dipreteli heula kalimat per kalimat ieu kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tah ku Imam Jalal aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mata moal bisa neuleuh ka Gusti Allah
mata manusia moal bisa, mata kebo moal bisa, mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu. Nah udah itu sapi teu bisa kadeuleu bangkong wae moal aya nu bisa deuleu ka Gusti Allah dengan Al-Qur'an la tudrikul absor. Berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali moal bisa kadeuleu Gusti Allah ke seluruh mata. Ieu ngaranna qodiyah salibah kulliyah. Jadi lah saya lamun dina sulam mah lah saya saeutik-eutik acan sama sekali mata mana bae moal bisa deuleu ka Gusti Allah. Masya Allah. Tinggal kuari apakah ieu neuleu teu bisa neuleu teh sapoe 2 poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleu ke 10 tahun mah bisa. Tah ieu aya watesna atawa eueuh. Tah eta tah kudu dibongkar deui bae. Bongkaran deui bae. Nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid. Berarti kurang kudu diteuneunan qaid. Geus lamun make qaid ngaranna jihad. Engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah. Qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan. Qadiyah muwajahan nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep. Jadi berarti 13 cokot genep sabaraha? Sesana sabaraha? 7 nu 7 ngaranna murokabah etalah muwajahah ngaranna. Engke dihijikeun jadi mukhtalitot. Eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung murokabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot. Santri lamun geus datang ka dinya jadi nyantrina. Lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina. Encan beres ke jadi kiaina bangsa proposal. Eta kiai teu bisa muhtalitot teh mongkos kitu. Bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana, teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna. Ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleun. Tama santri teu ngaji muhtalitot teh mongkos. Can geus ngaji samsiahna. Geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah. Doririyah mutlaqah teh wahiyal lati kamu piha bid daruroh atawa li daruriyati subutil mahmul lil maud aw salabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdzib engke madamat zatul maudu maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat. Naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal. Nomor kedua daimah mutlaqah allati kamu pihak si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese. Nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese. Hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar. Goblok tah DPR nu ngasup-ngasupkeun kiai ka Golkar teh nyaho ngaji hese beureunanan. Puguh hese na ngadepong bae. Datang ka harideung sikut sagala. Diasupkeun ka Golkar. Kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon. Ulah karunya hese ngaji teh. Pan ku sia kitu kahartikan aing hese. Ulah disangka ieu gabongkar al-absor. Datang ka mana ieu al-absor teh? Atuh kudu di samsiahan, mantek mah teu datang. Tah lamun urang ngajina ngadatang ka mantek sulam doang teu datang. Isa guzi doang teu datang, tapi lamun make samsiah datang ke bakalna. Ia termasuk kana daimah mutlaqah wa yallati kamu fiha bidawami subutil mahmulil maudu awasala bihi anhu madamazatul maudu mawjudatan. Sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuari mah daiman kullu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad jihad daiman la tudrikuhul absar
aeda iman berarti qodiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid da jihad da jadi ieu qodiyah muwajahah bijihatin daimah mutlaqah. Tah mulai guys teu kaharti kaler kidul guys bisa jadi koski itu ya eta gaji teh kok itu hese lu atak imam sampai edek kabongkar eta kakarang lah saceuhil teh tencana naon. Oh berarti ku ari matu bisa dimaknaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon ay bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah. Dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaran tah ieulah nu kos kieu aya daimah mutlaqah ta eta ngaranna jihad kana mun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna eta ngaranna mukhtalatat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mah mukhtalitat coba tulis teng ieu kapangihjeun ieu kumaha ieu kapangihjeun ieu kumaha ieu kapangihjeun ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke ngemantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana samnaon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 nyeun masalah mukhtalitat nyeun masalah teh samsiah bab mukhtalitat muwajahah angsongkeun ka santri pangesiankeun geus dibejaan ku mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak mama muantah ya Allah batur mah geus kitu tah baheula Mama Nahrawi teh ya ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleuh hasilna ku mama ieu nihil asal dia menjisi menihil kabeh bisa nyawa kaler kidul guys ya mah atuh hitut geus seungit jiganan baru aya hiji oh iya bagus ya saya ya Toha bin Amin orang mana orang panggil langsung jadi nitah mama teh eta guru kula eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku mama dipilih jadi minantuna geus langsung maneh kawin jeung anak mama geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh dipulung minantu ku mama gitu gratis untuk henteu aya gratis mah eueuh eta anta mah nang di aing doang tah mah jadi tak kula gaji samsiah teh di dinya di mama ajengan almarhum Garut Kresek nu kamana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk mulung minantu dites ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha anu boga kiai goblok kuari mah geus teu leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku inova tolong teh kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat ti mimiti jurumiyah datang ka samsiah ukudul juman datang ka jamul jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha
anak leutik kene minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga inova doang titah ngaji sirana siratu kita goblok tau minantu iya dongeng mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae kulama lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugihu anu masantren di mana urusan sugihu masalah tapi ieu budakna masantren di mana teu pati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet eta budak kiai bebelepet eta kiai naonan geus tur urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nyana pasantren cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu keluaran mana di anu diiring cenah di anu diiring tamatan naon lain maling siap suka tadi iring Agus tuh jadi kabongkar tak ku Samsiah mah geus inokos kieu garana qadiya salibah kuliah muwajahah bijihati daiman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sekali sok buah mata timimiti mata manusia datang ke muata makhluk mual aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah daiman ae bijamiil auqat wal azman sok buah waktu jeung zaman mual bisa neuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaran cekula manu karolot mendingan ngaraji mantek bae mondok babejakan di imah nya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek daun tuh ini teh nyaho jecena kudu muara gaji mau martil teh nyieun imah meureun masyaallah teh hese gaji teh hese tah eta kakarak sapil sapat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah deuk datang kadinya teh deuk datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun nu mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan nu kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul kitu khosbi baina dalilain benazarah ngaranna lidharil haq tapi lamun ka dituna lain niat lidharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazarah tamangge ka ditu ilmuna Husainiyah Waladiyah kitabna ka ditu aya nazoman mama gentur mama Sati binul Letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah ja ge bi Husainiyah di imah urang mah ya eta kos Waladiyah tah eta leutik kitab dah warna rese diajina tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qodiyataini fi kaifin tina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juziyahna kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab jadina bakalna mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juz'iyah berarti engkena jadina berarti ieu qodiyah teh mun ditanakud kurang bisana engke mujabah juz'iyah islamun mujabah juz'iyah make ba'dun geus ba'dul ansor ya rahu
mata bisa neuleuh ka Gusti Allah beuki puyeng bae sih mana nu benernya ieu mah keur carita ku situ tinggal cek aki-aki isi kiai ngaco tah naon sia tah aing ngaco sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah contohna mana Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah saha anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah tapi kan kaul mutamad-tamad tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya batak pangkat tage Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh ari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti yeuh cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup neuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal pae di mana-mana lu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur mal bisa Musa kajen kumaha gitu Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah neuk kanaonan sa Gusti Allah neuleuh ka hayang tambah-tambah keyakinan emang teh yakin tambah doa Gusti eta kan bisa ngotot ya ikos kitu mah tuh geura ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun teu ngabesan ieu panyakitna ngabesannya engke datang ke gunung Musa ikhlan alaik bil wadil muqaddas itu dek ngarep ka aing ulah make tarumpa iceun ikhlan alaik copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha tah pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah kaluar di imah kudu riyadhah di kamar bae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah ngadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos kara itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana Musa saiko ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat Musa saiko tah mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali moal kuat tetapi nu jelas mas sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang teh nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teh ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajalikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajalikeun di dia lamun ditajalikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha di dinya
lain Allah didinya tajali didinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu didinya aya protein yo gede na dunia aya Allahan Allah di mana ditajalikeun anak urang kapanggih didinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak urang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ke 9 kos kumaha eta Tuan Syabdul Qadir buka aya 40-ha di ditu aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantau mah tah kos kitu Bung Karno di Digul aya di Tanah Abang aya di Tangerang aya pan sada bisa kos kitu moal kaharti ku sia mah sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan sekupina menang ngridit kene kahalangan ku eta moal bisa kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah moal bisa kahalangan ku eta aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah moal bisa tanu mandak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza masusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah lamun tadi pijamil auqat wal azman mun kurang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar naon kitu neuleuh doang mun dijadikeun ke jadikeun qodiyahna salibah kuliah muwajahahna engke kurang ditanakudna bakal ki engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah teu bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu mana dalilna ieu di Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadhirah engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate anu tatadina encan resep ibadah tambah kuari ibadahna jadi resep nu tatadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tatadina tilok hudang peuting kuari jadi hudang peuting nu tatadina tilok daek nyekel tasbih kuari tasbihna ge loba dijualan blon mah tuh jualan tasbih rada daek nya kuari baca kelantas be nurutan para aulia Allah ti peuting teh maca shalawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeunan ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangnuduhkeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka bita deui moal sok ka dieu dire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia beneran kan bener karak bere mulai zikir tengah peuting nah pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeunan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang kara bae ka Allah bae kuari mah hampang bakalna ibadah anu masih kene pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak talu kana dunia siap abdi salantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengek asana moal kebal deui kieu mulai hampang oh kiai lamun ti keur ieu kula ibadah
ulah loba omong geus kuari bae ulah tiger ieu Japan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geunya karena kuari bae jang horeng ngeunaheun jasa jerek ibadah teh eta insyaallah kaduhung baheula teh mun aya nu nuduhkeun baheula geus ulah loba omong ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal nini heuh tiris sak nini tiris tadeui nini lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah ge ka Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadei nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masyaallah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres da zikirna teh ulah geus deui lah geus kolot ieu keur ka Allah ye ka Allah lah karena kuari bae tungtung mah penting lain zikir ngadu omong jeung nini dikit maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake kaberat warung geus dibikeunan ka anak sawah geus dibikeunan ka anak kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah masa akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake kaberat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awak kunaon atuh begitu dek dipandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabara taun tapi bakal dibere surga ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kanikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun ku urang jeung kaladatan akhirat dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi taala dakwahna lillahi taala geus kabeh lillahi taala ketika maot eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh ja kabeh geus dibikeunan nyana sebatang kara aja ka Allah maot di akhiratna wajah-wajahna wujuh yauma idzin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teu dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bigoiri hisab datang ka sorga engke ila rabbiha nazirah engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insyaallah akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nuku urang kuari disembah-sembah Allah engke maka deuleu bakal di akhirat ieu takan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teu moal kadeuleu ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli sorga bakal ningali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan sorga anu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan naon mantap hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dinanan nemen ku urang teh ngan teu di minyak misikan doang teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek nu anu nu aing nu ka bogoh aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia deuk dideuleuh bae neuleuh lagi aing geus ngeunahkeun jasa
Tama kue bego. Kue tinggal kue. Aing mandek neulekeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae. Ya jasa. Ieu liwat jasa neuleuh kue cincin. Aduh, ku jada ngan teu dipiguran doang jak kue ieu mah tuh ngan teu diminyak misikan doang jak kue. Ditoel henteu di dahar henteu ngan di kieu doang ke diamban kuna eta ku nikmat jasa bogoh ka Nya Sarwiti dikiriman kue keur mejeuna kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge tungkeun basi mending di dahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara Sarwiti na Jika suara Sarwiti. Waalaikumsalam. Saya tak. Abi, Kang Jaet. Barang di dalam buka Sarwiti. Kue raga gue. Kue raga kemana meren teka jawab. Oh Sarwiti sayangku. Masya Allah. Eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh ada diminyak bisikan leungit ragak sabodo ku ucing ku kotok los. Sebab aing mah aya nu nyieunna. Tuh kan eleh tak eta kos kitu itu engke dibere bidadari dibere sagala barang deuleu Allah eueuh naon Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu eta kos kitu lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung Sarwiti ai kue ka mana Swabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh bibirna neuleuh geus los jang sia kabeh weuy sama kue ku ucing Swabodo teh geus tadi pirale sebab deuleu bibirna komo geus senyum Masya Allah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tak senyum Masya Allah